Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah tur tumanina. Dina danget ayeuna sim kuring bade neraskeun deui hanca anu katunda dinten kamari. Hanca anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 20. Mugia dongeng anu dibade dipidangkeun ku sim kuring dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu oge panggobenah kana manah. Kanu nuju ngarandapan kasusah tong hilap ngagalelisah. Yu pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 20 teh. Yo mangga. Si Ebod anu ngahuleng pedah reuwas sigana teh. Si Ebod teh katempo ku Mang Suminta teh antukna disampeurkeun ku Mang Suminta. Bari pok ngomong, Sai jang tah kitu jang. Wih, hebat langkung dahsyat ieu mah. Ulang kaulang jang aduh. Ceuk Mang Suminta bari nepak tak-takna si Ebod anu reuwaseun sigana teh. Tarik atuh da. Ngabeludugna eta batu cadas teh ku tanaga lapisan si Ebod teh. Kumaha we pamirsa anu ngamimitian nyeungeut lodong. Nah, kitulah. Ngadenge Mang Suminta ngomong kos kitu, tur nepakana tak-takna. Ebod tuluy ngomong ka Mang Suminta. Aduh, Mang. Reuwas atuh da. Asukan teh moal ngabeledugna moal tarik. Reuwas Mang, aduh. Sugan teh rek kawasna tipi-tipi geuningan. Eta geus 3 kilo ningan, Mang. Cek si Ebod nembana teh kitu ka guruna. Mang Suminta nu ngadenge muridna ngomong kos kitu teh tuluy mejaan deui ka si Ebod. Kalem atuh jang. Moal atuh. Tong disaruahkeun aja geus 3 kilo mah. Da ieu mah lain oplosan atuh. Jang jadi keula ayo jangan Mang. Cek Mang Suminta bari nepak deui tak-takna si Ebod. Si Ebod ngadenge Mang Suminta nitah istirahat heula teh nya nurutkeun kana pangajak guruna. Antukna donana teh ngalaleos deui ka golodog imah Mang Suminta. Si Ebod jeung Mang Suminta geus dariuk deui na golodog. Mang Suminta tuluy ngomong ka si Ebod. Jang, eta ilmu teh tabak tengkar cadas teh kadenya jang. Ulah sagawayana dipake teh. Lamun urang teu kapaksa-paksa teuing mah. Ulah jang, ulah. Matak bahaya kana musuhna. Cek Mang Suminta nyakituna teh manehna bari mencongna mah ka kebon batur nu aya di hareupeun buruan imah Mang Suminta.
Ngadenge guru ngomong kaos gitu, saya bor tuluy nembal. Bro, atau kumaha tuh mang, namun misalnya aya kawas tadi mah, anu kajantenan, anu bade ngaganggu ka wanoja eta, kumaha ta mang? Bingung atuh, ebor teh mang. Cek si ebor, manehna muka pertanyaan ke guruna. Mang Suminta nembak. Gitu jang. Apa nan tadi cek amang ge? Lamun henteu ka baksa-baksa teuing mah. Ulah jang. Karunya kanu bakal tumiba ka lawan ujang teh. Eta teh dahsyat. Lamun dipake ke jelema mah bisa-bisa remuk tulangna teh. Tulang sandina tak wah keluar getih tina panon tina irung tina bibir oh gitu oke tina celina jang. Jadi lamun teu kapaksa-paksa teuing mah lamun teu kadeseh teuing mah lamun teu buntu-buntu teuing mah ulah jang nya umat ya popojeh teh amang teh dengekeun nya jang. Cek Mang Suminta pematahan. Nya tuh kamu tadi pepatahan kan bahaya Mang Suminta teh. Kasih ebona bisi main langsung pakai wae eta jurus. Bahaya tumibana kanu bakal jantan lawan si ebodana. Ngadenge guru nama matahan dari kawas gitu. Si ebod teh tuluy ngomong ka guruna Mang Suminta. Ngamang atuh. Jadi pami teu buntu-buntu teuing mah ulah dianggo nyamangnya. Eta jurus anu tadi tos kacangking ku abi teh nyamangnya. Mudah-mudahan we abi mang teu pendak deui lah nu kitu-kitu patut. Mudah-mudahan damai we lah. Atos we nu tadi teh kajantenan tadi teh eta teh nu ngamimitian ka abi tur nu terakhirna kitu mang. Nah tabah sararieun atuh da bisa abi hilap atuh kumaha atuh cek si ebor kitu na teh bari manehna teh rada semu nejeh lalaunan kana taneuh make sandalna. Empo muridna ngomong kelas kitu tur nejehkeun sukuna kana taneuh. Mang Suminta ngarti yen muridna teh jujur ngaharepkeunna teh supaya eueuh kajadian deui nu geus karandapan ku muridna kelas tadi. Mang Suminta tuluy mamatahan deui ka si ebod. Nya atuh jang syukurlah. Mudah-mudahan amang ge ngadoakeun mugi eueuh deui nu kawas tadi teh nu karandapan ka ujang jang lah. Tapi lamun misalna bakal piayaeun kawas tadi atau ujang bakal ngarandapan nu kawas tadi umat jangnya ulah langsung pakai wae nya eta jurus tingali heula kemampuan anu dicangking ku musuh urang teh jeung kaos kumaha ilmu-ilmuna teh lamun sakirana ya jajang ya apa jangan amang mah lamun sakirana ilmuna teh sanapeun pisan ti ujang ulah jajangnya sekali deui ulah eta jurus eta jadi pake karunya atuh da karunya atuh masa ujangna kana naon nu bakal tumiba ka manehna atuh jang teu kabayang eta bakal tatu kaos kumahana jajangnya
Ngebaku deui Cek Mang Suminta pembatahan gitu nanti ditungtunganku ngomong bako biasa orang lambur mah loba nate karena bako aya oge sih anu karena rokok biasa nah filter atau anu taya filterna gitu ada yang guruna geus ngabejaan kos gitu saya buat ayeuna mah hatena kalem deui manehna bari nembak nyato mang atau nohon nyamang nya tos mamatahan ebot ngambung gawe ebot teh bisa nahan diri nyamang ya paling mun misalna ya moal eta jurus teh mau dipake tergantung lawanan nyamangnya anu jadi lawan anu jajaten buat eta lamun misalna gitu nyamangnya cuk sebot ngomong deui kos kitu ka guruna Mang Suminta teu main teu nembak ukur unggek unggul bari imut kasih buat ada nempo Mang Suminta teu nembak saya buat tuluy ngomong mang nih entah ngomong sagana capek nyamangnya ngomongin kami mang cek si ebot gitu nate baredang huruyan ke guruna Mang Suminta antukna nembak nya tuh ulah lah tinggal si konwe nya sanggeus Mang Suminta ngomong kos gitu cekes bako tadi hurungkeun ku Mang Suminta sekarang aduh enteh nanti masih kira nyanyi lah ya mah yang antusan heula nya amang rek nyanyi deui enteh ya tinggal geningan tinggal setengah gelas deui jeung nya antusan jeung cek Mang Suminta nitah muridna si ebot ngadaguan heula di buruan imah manehna nya mang nyamun mangga mang cek si ebot sanggeus si ebot ngomong kos kitu Mang Suminta teh ngaleos manehna teh kapawon erek nyinyo enteh deui da panan enteh teh tos beak seep kanton sagelas deui nu dina poci teh sanggeus Mang Suminta ngaleos kapawon sebot teh tuluy ngagerentos nah hate bari manehna teh ngagegal kuku leungeun kencana kitu na teh mudah-mudahan teu manggih musuh deui jang lawan adu jajaten uring geus nyangking ilmu nu bahaya nya mudah-mudahan ya mah deui nu kawas tadi teh damai lah hirup urang teh lah sapopoena siga nama lah siga nama waktos nasib pemirsa matuh jak urang tunda heula ngeunaan sebot jagoatan cakan episode 20 dinten ayeuna teh enjing urang tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng anu sami anu jantan judul ebot jago tanjakan episode 20 hiji. Yuk pemirsa
Mugi ya dongeng anu tadi terus dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang babenah kana mana. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.